Mang wajar mang. Tarik teh. Oi, tarik teh. Moal lah abi mah. Tigana kawat ieu teh. Mungsieun lah. Sirek harojek moal, aya muatan jeung diantepkeun. Pak RW abi bade ngalaporkeun corage abdi. Bingung kunaon ari maneh? Bulan puasa kamari mah ceuk, weh kaleng loba nu naripu. Nah aku mah kitu ceuk. Buatan orangnya kamari tepira beuh pedagang minum susu. Maot sia. Wah, maknya minum susu tapi gak bisa maut gitu. Usaha aja mah. Mau lihat kawan aja. Kita usahanya. Orang pusing. Pemerintah mah udah enggak keluar gitu kenapa tapi ya keluar kumaha. Orang mah susu budak. Mau kabeli. Kebetulan mau mere susu sapi. Beliau tuh baiklah macam selamat kita. Mang wajar mang. Tarik teh. Oi, tarik teh. Moal lah abi mah. Tigana kawat ieu teh. Mungsieun. Sirek harojek moal, aya muatan jeung diantepkeun. Tapi udah butuh duit ieu teh. Kurang mau baiklah kurang. Sok atuh buru. Rusuh ya. Emang balik ke mana? Ka bumi Pak RT. Oh, mau PRT. Moal aku urang ka Pak RT mah. Abi we. Cicing. Sebenarnya kurang. Itu susu budak can kabeli. Tadi mah rumul sia mah. Susu budak can kabeli. Mang, 50.000 daek teu ongkosna. Nah amal teuy. Jauh bumi PRT mah. Daek teu. Masuk bae lah tuh. Siap, tapi sebelum diantarkeun kudu mayar heula ongkosna. 50.000. Mayar heula ti heula, karek ke diantarkeun. Yo. Ayo, siap. Turun. Nah, abang karek numpak geus eureun deui. Tadi tujuan ke mana? Pak RT. Iya, bumi PRT. Iya. Ongkos cek maneh ngomongna jauh. Tadi emang nyarios ke mana? Pak RT. Iya, gimana teh? Tuh, motor udah aya. Sia manipu ongkosna jauh. Mang matakan. Lamun nanyakeun ulah ka tukang ojek. Tuh, kasana meh tubuh. Emang ada yang mau Dasar tukang ojek gejung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangga we kalabat dari kunci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga cali. Aya priogi naon ce dah? Pak RW abi bade ngalaporkeun corage abdi. Nah aku naon caroge euceuk? Pak RW pan penggandaan teu meunang nya. Nya teu meunang atuh ceuk. Di notifi ge ngeuningan anu penggandaan uang teh ditewak ku polisi. Jadi teu meunang eta teh ceuk. Emang salaki euceuk ngagandakeun naon gitu? Eta geura Pak RW, corage abdi penggandaan istri. tulungan urang euy. Tulungan naon? Urang terbingung. Bingung kunaon ari maneh? Iya, urang teh geus balik ti dokter. Bingung. Bingung naon rek minjem duit? Lain. Bingung kunaon atuh ari maneh? Pokoknya mah bingung weh. Sep dokter teh dititah ngadahar ubar. Sapoe 3 sendok. Urang teu bisa. Nah jeung teu bisa, pira ge ngadahar ubar. Ih,
lain ku masalah hadar ubarna di imah senok nangan boga hiji Dasar bohong emang. Sok aja siapkeun dan maseur keneh. Banyak ibu kau mana Pak Abi? Sok aja mangga. Mengumak we. Buatan sate ya atuh. Rasanya cek, tere bulan puasa deui. Iya cek. Bulan puasa kamari mah cek, weh kaleng loba nu naripu. Nah aku mahal gitu cek. Nya cek, buktina we abi ulin ka imah Cekokom, aya kaleng pongguan, eusina gorengan. Heula geuningan cek abi ulin keun eceu, eta kueh monde, eusina keripik sampe. Dai, beh, buatan orangnya kamari tepira beh pedagang minum susu maut sih ya. Wah, mainnya minum susu tapi gak bisa maut gitu. Nah, minum susu naon tapi gak bisa maut gitu. Susu tetangga. Oh, curig sih ya. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari.